Puspika sapikuan 3,5 halangan kumangsa. Kita ayeuna rombongan calon panganten sejak dipangbagiakeun ku semen Upacara Sunda. Prosesi pangbagia mapak calon panganten sejak dikawida. Kasep itu aki satu acan urang nuluykeun ieu lalakon aki sija sanuk-sanuk galak anu maha kawasan jabrata anu maha sukma supaya henteu melengkung bekasnya lahan bisi aya demit anu henteu kabagian karuhun anu henteu kaluhan ku aki sija dikungkeun tua anu melanang wadon wana papa 7 paturunan moal diwiji-wiji ku aki rek dirajahan heula Kasep. Bismillahirrahmanirrahim. Nasapun kanu maha agung kanu kagungan kun payakun jelag belaragu melaraka awasana di langit pating karetit di bumi pating polisi gumelar di alam lahir mari puji syukur kanu agung kecapna alhamdulillah. Mari puji syukur kanu agung kecapna alhamdulillah alhamdulillah. Raja huwa raja hunah maring Allah dina ati anu wening dina rasa anu rumasa dina hata anu masyad dina iman dina Islam kitabna Al-Quran Nur Karimu agung Allahu Akbar Allahu Akbar. Kasep nung sakitu rajah ki aki didoakeun ku aki mudah-mudahan dina ditenaina cinga dina kalancaran yeuna nyer kawilujengan sareng salamina aya dina panangkayungan Allah Subhanahu wa taala. Prung jangan Astagfirullah lain eta
Blakutak Blak-blakut Blakutak 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 Cuman ini Blakut Nges angin Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari hukumna anu ngucapkeun salam teh nyaeta sunnah, ai hukumna anu ngajawab salam teh nyaeta wajib. Nyaeta wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didoakeun ku aki anu ngajawab salam teh aki pamudah-mudahan cing asup ka sawarga. Amin. Anu teu ngucapkeun salam aki moal pilih kasih cing asup ka sawarga oge ngan kelekna cing dekok. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tiasa kumpul ngeriung paamprok jonghok patepang rarai sareng incu aki nu kasep palih ditu anu mana panginten ke siang bade diistrenan kasepnya didoakeun ku aki pamudah-mudahan dina dinten ayeuna cing aya dina kalancaran ginanyar kawilujengan oge panginten kasadayana cing huruf dirina waras padana cager beteungna dikabul sagala pamaksadanana cing panjang punjung panjang yuswana cing dijauhkeun tina balai dunya balai akhiratna cing dijauhkeun tina fitnah dunya fitnah akhiratna sareng salamina dina panangtulungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pamirsa sadayana BTW aki kesini tidak sendirian. Aki kesini bersama si Nini. Ngan manehna ting di mana ayeuna biasana maneh sok tukangan panggung. Urang telepon heula si Nini Nagara Kalarasan, aki teh boga HP anu merekna Jainal Arifin. Astagfirullahaladzim. Cik urang telepon heula si Nini nomorna 044265 jarum super can katampi. Astagfirullahaladzim. Halo Nini. Astagfirullahaladzim. Nini. Iya sayang. Aduh nak minta di login oge tarik kok sarananya. Halo Nini. Iya Aki. Di mana kau berada Nini? Di sini luhureun panggung. Mana Masya Allah. Di mana? Di mana kadi urang bagjakeun Nini? OTW yang dimusikan Aki. Sok. OTW Aki. Iya gitu. Iya gitu. Iya mah lain lah. Iya sini gitu gitu. Astagfirullahaladzim. Wah iya beneran. Aduh emane. Sing bener atau mana?
Gusti Nu Agung tingali pakaian geus juga pocong we mana. Tidak bohongan namanya menges ya. Halo semuanya, sampurasun. Tadi jawab saya sampurasun. Perkenalkan bertemu lagi dengan ini yang bernama Andin. Dan ini suami Nini yang bernama almarhum ya. Imane atuh ieu. Alah Gusti Nu Agung meni carana petingali urang di mah meni balalager. Pemudana meni galeulis karasep Nini meni parareot ya. Kawas maneh teu peot. Nini mah cangker keneh kolot-kolot oge ngeunah. Sia. Gusti Nu Agung tingali aki harapan orang tia. Incu Nini Gusti didoakeun ku Nini pamudah-mudahan dina ngajalan rumah tangga cing runtut raut sauyunan kata jadi saleubi kata jadi salebak cing kula bareng sakinah mawaddah warahmah. Meni ngadoakeun teh meni gancang-gancang teuing cenah teh. Kan wah ya angah. Alah Gusti Nu Agung capek urang kaharep ya, urang silaturahim kaharep. Ayo. Alah. Ya orang kaharep orang yang ini mah bisa lagu sing lagu. Lagu naon? Biasa we gogoda. Sok aya gas. Gogoda coba lamun urang rumah makan Bapak Dudi salakin teu ngarati arek minta diserahkeun Bapak Dudi atur nuhun Bapak Dudi astagfirullah coba eta gogoda eta coba lamun urang rumah sakit salaki teu ngarti arek minta diserahkeun sing bener atuh mane tapi na bakal papasean tapi na geus arang Ibu hajat, bapak hajat, ibu hajat kapayun heula, ibu besan, bapak besan, hoyong sasalaman heula, ibu besan, bapak besan, ibu besan kapayun heula, anu mana, pieu mana, sasalaman deui bapak. Uwa panganten, bibi panganten, uwa panganten, kapayun heula, anu mana kapayun heula, anu mana kapayun heula, uwa panganten, bibi panganten, saditueun anu mana. Dibawa ka mana ieu teh? Ka dieu. Kapayun heula, ibu hajat, bapak hajat, ibu hajat. Kapayun heula, ibu hajat, bapak hajat, kapayun heula, kapayun iya, kapayun heula, ibu hajat, kapayun heula, matur nuhun bapak. Geuningan ini, geuningan. Eta gogoda, eta cocoba, lamun urang rumah makan. Sakapeung asok ludeng arek minta diserahkeun tapi na antong arab kawas lain wanita entong sok kagoda napuguna lain gogoda ibu hajat bapak hajat ibu hajat kapayun heula acan geus laguna iya labanu nyawer nu balalager bapak hajat meni balalager Geuningan ini. Ibu hajat ini mana kapayun balalaguna. Eta gogoda, eta coba, lamun urang rumah sakit. Sakapeung asak lodeng wingan arek minta diserahkeun leuwina teu arep tapina pangurang lain gogoda
Bapak Dudi parantos ngodok, Bapak Dudi arek nyawer. Aduh, arek acan, Bapak Dudi kapayun heula, Bapak Dudi anu mana kapayun heula, kapayun bantuan teh. Alah, kapayun heula, eta gogoda. Lamun orang rumah tangga salaki dengarti arek minta diserahkan akapina tong arah kawas lain wanita antong sok hatur nuhun acan deui meni sarieun sa sok adieu sa sok namun ya lompatan gue itu dah mau ngekil atuh Hesianan kumana emang tuh tinggalin juga iya nenek iya tinggalin tah si ibu nges kuda kodok nges perungkutan sianan kumana sia alah jika na gogoda deh gitu alah Gusti Agung hatur nuhun ibu alah Gusti Agung nges kaharep iya tinggalin nges ini tah oh kumana sa penta Gusti ibu menipu perungkutan astagfirullahaladzim tong nyurungkeun atuh emang iya tuh ibu hapunten ibunya aduh sini masuk ngerakeun geuning tanggeus ngodok cik terpesona aku terpesona memandang wajahmu yang buluk ibu joget wae can mere eta dikekepel wae nu biruna kadiekeun aduh alaya geus urang sia hatur nuhun ibu iya jadi deui asa nih si ibu ieu geus ada capek sia geus sieunan sebenarnya mah kurang mas ya ieu tinggalin geus ngodok tinggalin geus ngodok emang buruk mah tah kita si ibu tah ibu punten itu aya mana asa sakitu dia kurang ibu atur nuhun alhamdulillah atur nuhun ibu alah saya capek aki alah geuning usaha teh capeknya atuh ngaran-ngaran usaha ieu daripada cicing we di imah aki tinggal iki hareupeun urang Gusti Agung incun ini kurang doakeun ini kurang mudah-mudahan meureun dina dinten ayeuna cing adina kelancaran giranjar kawilujengan kuring oge didoakeun meureun panginten cing sareundeuk saigel sababot sapihanean cing janten kulawarga sakinah mawadah warohmah panginten nya mohon dina teh ka dieu teh apan rek kaul naon apan kaul joget jeung maneh atuh atuh cenah ulah wae heureuy atuh nya ayo naya bos penyanyinya mari kita ngakejar lagu naon ieu hatur nuhun ibu ibu hatur nuhun ayo mana ieu harek jogetna ieu hatur nuhun ibu hatur nuhun manehna maneh mah teu joget kurang ieu hey what toba hey Jurut mana mas ya joget teh.
Nges ini. Nges ya. Nges orang-orang Bagjakan, orang papaku para pamayang-pamayang anu bala leulis. Napa sini jatuh kerami? Ayeuna dugi kawanci anu pahe nyieut kadeudeuk ayeuna parantos rawo dipapat dipapak dibagiakeun bagea wilujeng sumping calon rajaning sadinten maringgih di istrena sini jatuh kerami ayeuna dugi kawanci nu pahet nyieut kadeudeukna ayeuna parantos rawo dipapak dibagiakeun bagea wilujeng sumping calon rajaning sadinten haturan wilujeng sumping haturan negeri Masur Pajajaran Ketilasan Siliwangi Jung Nanjung panganten sing Nanjung Mugi Gusti nang tayungan haturan wilujeng sumping haturan bagea bata ngajakan sirih kembang rangira-ngira kembar sok tumeros ari dunungan iman sasarima sok ngantung kasih abdi ditawur kembang melati sengitna kembang mawarsari nu sengit kanggo salira ti abdi sadaya hatoran cimat awaking panganten teh geuning tos sumping hidup nu dianti-anti nyumpenan jang dipasini mangga panginten katin fotograferna supados diabadikeun kangge pengalungan bunga melati mugi kati rombongan calon panganten pamaget sumangga tiasa nyalikan pangcalikan nu parantos disajogikeun ku panitia atur nuhun. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi sallallahu alaihi ya Rasul sallallahu
kalengan supados lebet baladongan. Makan salalik ieu di lebet baladongan. Kanggo istirahat. Punten ka panitia eta kursi geulih kirang ka panitia eta padamal mangga eta kursi geulih kirang siapkeun heula ye kemargi di ya punten ka pengkar ya kursi eta ka panitia supados dikosongkeun yo kanggo persediaan tamu kemargi ieu acara atasan ieu tacan lengse mangga ayeuna tamu anu sadaya ti Bandung supados lagi heula dinu kursi anu parantos disayogikeun ka panitia punten ngabantos dibantos eta pilih kakirahan kursi anu ti palih pengkar supados sanak bae ka dieu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punten kata ka panitia punten eta kursi pangaturkeun kumargi saurkeun ieu tamu anu tacan kabagian kursi pados dipernahkeun dibantos heula pernahkeun heula sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad mangrupekeun tawis kadedeh tawis kanyaah ti abdi sabaraha kanca nyangakeun tari persembahan tari badaya. nahan dalam siang nahan juang siang sampai aina jaga jembar Mom sakitu anu kapihatur tiap bisa para kanca apunten anu kasuhun hampura anu diteda kembang pinatik tina barang sari-sari tutup lawang sigotaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Yai
Kami ke acara salajeng nasi mengkuring merecantenkeun ka Panata Calagara. Hatur.